Eta oke merenang tiasa janten kejadian-kejadian eta memang teu ujug-ujug tangtos merenang aya sabab khusus nama dina bab psikis dina ngalarapkeun basa di antawisna kitunya dan memang ayeuna aya hal-hal anu mengarah dirasana teh jadi peradaban gitunya nu langkung adab langkung sopan langkung etis gitunya tapi nyatana mah efek karena tingkah laku masyarakat teh akibat dirobah-robahna atanapi ditingkat atanapi bahasana teh diperhalus cenanya tah jadi teu hare gitunya contoh ya, aya istilah-istilah kanggo awewe teh bener gitu kapungkur mah disebutna teh jarud weh serem jarud lajeng kapalidieuna rada lemes salit nyata ublag bondon wah aya istilah wewengkon mah nyata dongdot nah, antawis jablay nya aya WTS nya eta mah memang akronimnya PSK